ngabejaan di dunia mah saling wasiatan mapatahan sabab ciri nak manusia cek Allah pangandikan Allah ciri nak manusia teh anu kersa di papatahan jeung kersa mapatahan tah eta ciri nak manusia tah lamun teu kitu ramatu bayangkeun ku sia derajat manusia bisa jajarkeun jeung ramatu walau bongan saha bongan urang kene bongan bangkong kacai teu dimanikeun bongan hirup tarong pasini teu dijadikeun nya bangkong gogorong kujang kacai ngajingjing jameti bongan hirup lo pangabokong ti tukang kada janji teu bisa nepati tuh pengekeun apakah kolot karasa bener eta teh da sabenerna mah euy unga suku oge boga bahasa